Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار الآيات. وقال أيضا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين والله أعلم بالمراد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يتعلم علما غفر له قبل أن يموت. وقال أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب aing ngopi teh ngobrol perkara nah berarti ulah kada majelis masing-masing tetap tadi hadapannya ya. Nah gitu ya, untuk sumping ke kersana Delia para tos dongkapnya, alhamdulillah saya menghadiran dia acara ya. Ukituna langkung tipayun hayu orang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur kehadirat Allah nu Maha Ghafur anu parantos masihan ka urang sadayana tina rupi-rupi nikmat terutama nikmat anu kacina pisan ageungna nyaeta nikmat iman sidaran nikmat Islam. Salawat wa salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'atna, mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaf umat anu mudah-mudahan urang sadaya sing syafaatul majagat nikmatna amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah wa subhana ni'amillah. Kurang tiasa kepel karyung dina ieu acara sahriyahan dina ieu acara tiap sasi anu itu nama itu acara pangaosan ya anu alhamdulillah urang sareng nasihat-nasihatan ku Allah Subhanahu wa taala alaya tiasa nyaeta karyung di ieu pakatan alawan kudrat rodatna Allah Subhanahu wa taala urang teh ieu teh pamitayan kudrat rodat Allah Subhanahu wa taala moal dugi ka patir nya makana urang kadah narimakeun kana kudrat rodat Allah teh seperti kieu urang kudratna ayeuna itu ayeuna kita di dieu nah berarti urang tepat ayeuna detik ieu urang kadah karyung di dieu eta teh kudrat rodat Allah Subhanahu wa taala. Oke sim kuring ieu teh biasa namanya sim kuring mah tarang isi ieu teh kan ieu mah urang ngobrol we gitulah tadi teh ngobrol perkara iman aya salah nama tadi teh nu bete tas nyiapkeun nya kitab teh kan pada rek angkat teh kalah hilap itu kan cacat kitab teh jadi we ngobrol nya nah gitu makana aya nama urang sabari ngobrol we gitu teh urang sharing itu aya masalah ilmu mah sia sim abdi mah teu biasa kami wae nya masalah ilmu mah sim abdi mah jalmi bodoh jalmi paribasana doib itu omaya pun guru di dieu nya pun guru Haji Mustofa alhamdulillah bagaimana para pas aya kene masih kene aya sesepuh urang sadayana itu urang alhamdulillah coba lamun tos teu aya saha coba nu ngatos sadana nah kitu nya makana urang kapala putra putri urang teh saur Kang Haji Cianting mah urang teh kedah naon kedah wasiatnya sanes wasiat urang nu bade nya sawah nu kalbahanu bisa dijual sawah batur eta teh nah gitu urang kedah wasiatnya wasiat naon wae nya eta wasiat dina perkara akhirat
urang teh kedah wasiatnya, bahkan eta teh salah satu termasuk sunnah Kangjeng Nabi wasiat teh. Adanya ulah disepelekeun masalah wasiat teh urang ka anak urang. Yang titipnya pami emak teu aya ingin maneh kade ulah nepikeun ka ningakeun salat. Kade maneh ulah nepikeun ka ningakeun sedekah jariah merek ka anak yatim, fakir miskin ka eta teh wasiat kade. Adanya bahkan lamun urang teu wasiat saur Kangjeng Nabi, urang bakal mau diaku umatna. Ade geus sieun. Walaupun eta hadisna hadis dhaif, tapi urang kedah wasiat ka wala putra putri urang. Nah, pade wasiat pade mah wasiatnya nyaeta urang teh kedah wasiat tina ieu sunnah saur Kanjeng Nabi. Ya wasiatna urang perkara ka akhirat, perkara kahadian. Rata-rata orang makan kieu dan adanya maneh lamun mantos teu aya kana bisa maneh mangih dahar, urang ka ingin emote kana dahar wae kana dunia. Tah urang kana wasiat teh nyaeta wasiat kahadian, wasiat dina ibadah. Lamun emak teu aya kadenya mama wasiat nitip kade maneh ulah nepikeun ka ningakeun salat. Karena eta teh salah satu contoh wasiat urang kanu jadi eta anak jeung anak jeung itu. Nah gitu ya. Anak itu. Jadi sampai orang pupus membicara saur Kanjeng Nabi lamun orang sataacan pupus wasiatna lah ka anak itu urang. Eta wasiat nu tadi teh wasiat kahadean kade. Lain wasiat warisan wae urang mah urang lolobana lain. Wasiat teh warisan we nya taneuh dunia kayak gitu. Da urang mah paribasana harta teh boga, paribasana ilmu menurut teu boga, itu wasiat urang nitip. Salah sahiji contoh tadi ade ulah dipikirkan ningakeun salat 5 waktu. Sabab eta teh nyaeta wajib adanya salat 5 waktu mah wajib ulah dipikirkan ka ditinggalkeun. Asebabkeun wajib teh nyaeta ain mutlak salat wajib ain fardu. Ai wajib teh nyaeta saur guru mah geus sok naos nyaeta teh katakan ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Upami dipigawai digajar, teu dipigawai disiksa berarti lamun jalma henteu salat